gelo. Ya tinggal Kepala BGN menegaskan dari keracunan ini kita belajar bahwa lambung orang miskin tidak bisa menerima makanan sehat. Terus Incuna Mahfud MD eta jelema miskin. Nu kamari keracunan eta dua Incuna Mahfud MD eta tergolong jelema miskin. Hah? Dek nanya we ieu mah dek nanya gitu. Sekelas Mahfud MD sekeluarga berarti eta termasuk golongan orang-orang miskin. Kumaha lamun aing gitu, kumaha lamun aing eta disebutna naon rakyat jelata. Habis pikir aing mah nya si ieu ugal ngomong tingali ih aduh anjing dan salut aing mah ka maneh madan salut aing mah aslina serius bisa-bisana manehnya ngomong teu make lek-lekan lamun cik babaturan aing mah sia malah mun ngomong teh tara make lek-lekan jadi we teu kasaring